Geus di mana toh? Geus di warung, Wak. Geus meuli naon eta? Geus meuli minuman nu amis. Ih, tong. Lamun nginum kudu loba cai herang meh sehat. Nya, Wak. Wak, ari teh gelas, teh kotak, teh rio eta jenis kelamina awewe nya. Ih, nya teuing atuh tong. Emang kunaon kitu? Nya eta we pada disebutna eteh. Kelanjutan rumah tangga Abah jeung si Emak teh? Asa beki hancur, Ca. Nya atuh da salah Abah. Nya, Ca, Abah memang salah. Geus main tahampura acar ka si Emak na. Geus, Ca, Abah teh geus main tahampura. Abah teh geus janji mau nyariateun di si Emak. Geus nyarate pisan meureunnya si Emak na teh, Bah. Nya, Ca. Cobaan atuh, Bah. Cobaan kumari, Ca. Jika duduk bersama tidak bisa membereskan masalah, cobalah dengan tidur bersama. Dek, ai baheula sekolah di mana? Di SMA, Jon. Oh, sarua tuh. Mau jurusan naon harita? Dede mah pas eta teh IPA, Jon. IPA atau aya pelajaran biologi? Nya aya tuh, Jon, eta mah pelajaran paling utama. Pernah neliti endog teh? Nya pernah tuh, Jon, aku mah kitu. Ya. Hiji endog teh mengandung banyak protein. Terus. Kebayang lamun 2 endog. Jika nu ojon. Wah, ribuan protein, Jon. Mak, Otong mah sok heran ku kipas angin. Heran kumaha ari Otong? Nya, Mak, sok luak liuk. Nya terus belah mana herana? Nya, Mak, luak liuk we tuluy aing mentas henteu. Nay, Naon ambu? cenah mah lamun jelema bodoh ditanya sok ngajawabna henteu. Oh, cek sahamu ah. Nay bodoh. Henteu Geus atuh ce, ulah cerik wae. Da juga sedih pisan atuh, Ca. Nya geus tong dipikiran. Nya da anggar we kapikiran wae. Nya pasti ari kapikiran mah ngan euceuna kudu sabar we. Nya, Ca, asa ku tega. Padahal segala pamentana teh ku euceun ditedunan. Manehanan teh malah salingkuh jeung awewe nu lain. Nya geus kieu we ce ayeuna mah. Lamun manehna minta hampura we ku euceun. Nya terus kumaha? Terus tangkep sing pageuh. Tong dilepaskeun nepi ka napasna eureun. Jon, geus apaan? Bejana si Abah kawin deui. Apa? Hebatnya euy. Karege kamari cerai. Ayeuna geus kawin deui. Pamajikan nu aya nama ngorak keneh jeung geulis deui. Oh. Tuh. Keur naon, Jon? Ah biasa we atuh nongkrong, ngopi. Abah rek ka mana? Ka Ciri Bunga kieu beda boga pamajikan anyar nya. Abah teh rek ka kebon. Nya atur teu bunga kumaha, Jon? Alhamdulillah, Abah teh aya keneh nu mikanya ah. Coba pamajikan aya nama geulis keneh, jeung ngora keneh. Waduh. Nah, pamajikan Abah teh umur sabaraha kitu? Umur 20 tahun, Nay. Oh, kepenggeur atuh bahnya 20 tahun nya. Nyapugu atuh Jon. Jon. Umur 20 tahun mah ibarat buah anggur. Leutik, mungil, pokona mah kabitaheun.
Tah lamun anu umur 30 tahun kumaha? Tah, lamun umur 30 tahun mah lihat ibarat buah apel, beungkeur, neuh jeung legit. Bah, lamun umur 45 non bedana bah? Ya jelas beda atuh. Nomor 45 mah jika gedang Bangkok. Amis, tapi rada beye. Lamun anu 55 tahun, Cik. Nah, lamun umur 55 tahun mah jika sirsak nu asak rada beye, semua aya haseum-haseumna. Lamun ieu bah anu umur genep 10 tahun ka luhur kumaha? Nah, lamun umurna genep 10 tahun ka luhur mah geus jiga bawang beureum. Nah, ngaletikan bah. Lain ngaletikan naik. Lamun katempok urang teh beurih kana panon. Jadi hayang ceurikna banyak. Nah, ca dahar teh meuni saeutik. Ah, teu nikmat bieu mah dahar teh. Ih, pan loba deungeunna. Memang loba dengan nama. Masakanana teu ngeunahnya. Ngeunah pisan. Nah, atuh ca daharna meuni saeutik. Keur nikmat-nikmat dahar, ari pek teh aya buuk dina sayur sop. Ih, pirage kitu. Ida atuh da geuleuh. Teu sakumaha atuh ca eta mah. Teu sakumaha Neni. Kamari maneni keur dahar dina sayur sop. Aya buuk jeung sirah-sirahna. Wah. Tang, geus ngerjakeun tugasna. Ya beres atuh mak. Pelajaran naon kitu Tang? Pelajaran sejarah mak. Tah, kitu atuh. Urang teh ulah poho kana sejarah. Nya mak, dia gotong maca dina buku sejarah. Maca naon kitu Tang? Cenah mah Megawati teh mantan presiden Indonesia. Nah, bener Tang. Nah, kumaha kitu? Iraha kitu mak bogohan ning Jokowina. Ah, eta mah aya wae. Hayu atuh Dek, geus sore urang balik. Katu ambu, Dede tarik ngomong penting. Sok atuh ngomong mengpeung ambu keur nyaose. Penting. Ca, kunaon jiga nu teu ngeunah hate kitu? Ya ce, eca teh anyar putus jeung kabogoh. Har, asa karek kamari jadian ayeuna geus putus. Ya ce, teu cocok. Saha nu mutuskeun? Kok eca diputuskeun ce? Har, gara-gara naon ari Eca? Sebel atuh da ce, manena sering ngaweaan nita eca dahar. Udah makan belum? Ih, keun bae eta teh tandana perhatian. Perhatian kumaha ce, nita dahar we ayo ari nita nginum henteu. Atuh eca dehidrasi. Bah, mata aya pi obrolin ka Abah teh. Sok atuh mah obrolkeun mumpung nyase. Nah, Abah teh bisa cinta ka emak. Atuh pan pedah mate geulis jeung bager. Ah, padahal emak teh pangabisa ari Abah. Oh, pangabisa kumaha ari emak? Heuh, mama, mahir cai ge masih kena ningali resep. Emak. Nu umur 45 mah jika gedang Bangkok. Kiprol yuk. IPA berarti anu aya biologi. Jon eta mah pelajaran paling utama pisan. Pernah can ngaliti no. Ya pernah tuh Jon. Jadi dengan pelajaran. Katu ambu, Dede tarik ngomong penting. Sok atuh ngomong penting naon mungkin ampuh. Sok ngomong. Nah, lamun umurna 30 tahun keluar mah. Ya, kiprol.